Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Sata acana urang nyatakeun puja puji sadayana kagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi urang nyatakeun sadayana puja jeung puji eta kagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sadayana puji eta kagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi urang ngucap alhamdulillah teh kudu jeung prakna. Ngucap alhamdulillah teh ulah saukur ngucapna hungkul, tapi ku urang dipake kana kahirupan sapopoe. Ya. Jadi orang kudu bisa ngaji diri, ngaji rasa. Lamun orang geus bisa ngaji diri, ngaji rasa, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Lamun orang geus kenal kana diri orang sorangan, maka orang bakal kenal ka Allah. Gitu. Alhamdulillah sadayana puji kagungan Allah. Jadi ari sadayana teh sadayana puji kagungan Allah. Nu dihartikeun kagungan teh nyaeta nu bogana, nyaeta sagala puja puji nu bogana Allah. Jadi urang mah ulah hayang dipuji. Urang mah ulah hayang dipuji, ulah hayang dipuja. Da urang mah teu bogana naon. Dina alhamdulillah oge geus jelas. Sadayana puji jeung puja teh kagungan Allah. Nu kagungan Allah. Gitu. Jadi lamun urang hayang dipuji, lamun urang hayang dipuja, eta teu tahu diri jelema. Matak urang kudu bisa ngaji diri ge. Urang teh meh apal diri urang teh saha. Kunaon disebutkeun teu tahu diri? Lamun geus tahu diri mah moal aya nu ku urang diaku-aku. Moal aya nu ku urang diboga-boga, da urang mah henteu bogana naon. Urang mah teu bogana naon urang mah. Nya, urang mah gerak digerakkeun ku Allah. Nya, urang pinter dipinterkeun ku Allah, urang bisa dibisakeun ku Allah. Makana dijelaskeun dina alhamdulillah sadayana puji nu kagungan Allah. Jadi sadayana puji nu bogana Allah. Jadi naon nu kudu diaku-aku ku urang? Naon nu kudu-kudu ku urang di boga-boga? Gitu. Matak urang mah karek bisa tina lapadna. Gitu kan. Urang mah karek bisa kana lapadna. Lapadna nya eta alhamdulillah can nepi kana eusina. Lamun urang geus bisa ngaji can nepi kana eusina, eta teh da keur pakeun urang. Keur pakeun urang alhamdulillah teh. Jadi lain saukur urang menang milik rezeki, cukup ku bisa ngucap alhamdulillah. Urang hartikeun, urang maknakeun dina alhamdulillah eta teh naon? Nusa kanyaho urang meureunnya alhamdulillah teh bersyukur ka Allah. Naon nu dibere ku Allah gitu. Tina bersyukur eta urang pasti ngucap alhamdulillah. Urang gali deui leuwih jero. Nyaeta tadi alhamdulillah sadayana puji nu kagungan Allah. Jadi nu berhak dipuji, nu berhak dipuja angin Allah. Allah nu pantes dipuja, Allah nu pantes dipuji karena sadayana kagungan Allah. Gitu.
Jadi naon atuh nu kudu diaku-aku ku urang, naon atuh nu kudu diboga-boga ku urang mah teu bogana naon. Urang digerakkeun ku Allah gerak, lamun ku Allah teu digerakkeun mah urang moal gerak. Pas wayang we kitu, tah wayang oge aya nu ngadegerakeun dalang. Tah dalang eta teh lamun diasupkeun kana diri urang nyaeta urang oge ibarat wayang, aya nu ngagerakeun nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Pake kana kahirupan urang sapopoe, alhamdulillah. Sadayana puji nu kagungan Allah. Nu mantak ngaji mah ulah jauh tina diri. Nu mantak ngaji mah ulah jauh tina diri. Nu jauh geura deukeutan, nu deukeut geura deheusan. Cirina satangtung diri, di luhur sausap rambut, di handap sausap dampal. Pak geura teangan aya naon tina diri urang, aya saha dina diri urang. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sing saha jalma nu geus kenal jeung dirina maka bakal kenal jeung Allahna. Nya, jadi sing saha jalma anu geus kenal kana dirina maka manehna maka bakal kenal jeung Allahna. Ya gitu. Jadi lamun urang geus nyaho kana diri urang sorangan maka urang bakal kenal ka Allahna gitu. Yuk urang kaji, urang aji jeung urang kaji tina alhamdulillah hijikeun kana ngaji diri jeung ngaji rasa. Alhamdulillah sadaya puji eta kagungan Allah. Jadi sadayana puji eta nu kagungan Allah. Jadi nu kagungan teh nu gaduhna gitu. Jadi sadayana puji eta nu gaduhna Allah gitu. Urang gali leuwih jero. Hijikeun kana ngaji diri jeung ngaji rasa. Alhamdulillah sadayana puji eta kagungan Allah. Jadi sadayana anu aya ti alam dunia ieu teh nu kagungan teh Allah. Jadi pujieun lain hinaeun gitu. Jadi lain berarti urang kudu muji ka jelema ka makhlukna nya. Jadi urang lain muji ka makhlukna, lain muji ka manusia atau sato atau sagala rupana, tapi urang muji karena kagungan Allah. Jadi kana nu gaduhna Allah gitu. Urang teh muji bahwa anu sagala aya nu aya di alam dunia ieu beserta eusina eta nu gaduhna Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ayeuna ku urang diaji kana ngaji diri jeung ngaji rasa. Yuk urang praktekeun dina kahirupan sapopoe, pake kana kahirupan sapopoe. Naon anu disebutkeun ngaji diri teh, naon anu disebutkeun ngaji rasa teh. Nu disebutkeun ngaji diri teh nyaeta urang introspeksi diri. Jadi urang ulah nguruskeun kahirupan batur, uruskeun mah diri sorangan. Jadi euhak urang kudu nguruskeun kahirupan batur gitu. Euhakna eueuhna Al-Qur'anna urang kudu nguruskeun hirup batur. Aya oge urang kudu nguruskeun kana hirup urang sorangan, kana diri urang sorangan gitu. Sok geura aji diri urang sorangan, geura kaji diri urang sorangan supaya urang nyaho kana diri, maka urang bakal nyaho ka Allahna gitu. Urang kaji deui eta ngaji diri. Jadi disebutkeun ngaji diri teh, jadi lamun urang arek neunggel batur, urang arek nganiaya ka batur, urang rek ngahina ka batur, urang teh ngaca diri heula. Lamun urang dikitu-kitu ku batur, kumaha? Nepi kana rasana, hijikeun jeung rasana. Lamun urang neunggel batur, lamun urang diteunggel ku batur rasana kumaha? Tah, lamun urang geus bisa nepi ka pelebah dinya, urang moal daek arek ngahina batur, arek neunggel batur. Bahkan urang rek ngajailan batur ge urang da geus nyaho teh kana diri. Moal nepikeun ka urang nyelakakeun ka batur gitu.
Jadi ucapan alhamdulillah eta teh lain saukur urang keur wiridan, lain saukur dipake keur zikir. Jadi eta teh pakeun urang sapopoe, pake dina kahirupan sapopoe. Lain cuman saukur urang menang milik rezeki ngucapkeun alhamdulillah nya gitu. Jadi dina alhamdulillah eta urang kudu bisa naon teh make kana kahirupan sapopoe gitu nya. Kumaha atuh cara makena? Alhamdulillah sadayana puji eta nu kagungan Allah. Jadi sadayana anu aya ti alam dunya ieu beserta eusina eta nu kagungan Allah, eta nu gaduhna Allah. Nah, ada lain hinaeun atuh sadayana teh nu aya di alam dunya ieu teh. Eta teh pujian hungkul. Nah, urang sok resep ngahina batur. Nah, urang sok resep ngomongkeun batur. Nah, urang sok resep jail ka batur. Di mana alhamdulillahna. Pan urang teh tos salat teh langsung wiridan teh sok wiridan alhamdulillah 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 malahan dina salat oge pan urang teh ngucap al-fatihah dimimitian ku alhamdulillah sadayana puji eta kagungan Allah. Nah atuh urang salat geus salat di masjid geus beres wiridan balik di masjid ngomongkeun batur, balik di masjid ngahina batur, tos natepan tos wiridan der ngagorengkeun batur. Di mana alhamdulillahna kan geus dumuk dina katerangan ge dina alhamdulillah sagala puji nu kagungan Allah, sagala puji nu gaduhna Allah. Jadi nu aya di alam dunya ieu beserta isina teh pujieun lain hinaeun gitu. Jadi lamun urang geus bisa ngaji diri ngaji rasa moal tah nepikeun ka ngahina batur, moal tah nepikeun ka ngagoreng batur, moal tah nepikeun ka ngajailan batur jeung sajaba-sajabana karena urang geus nyaho kana diri. Geus nyaho kana diri. Geus nyaho kana rasa. Jadi samemeh urang neunggel batur, teunggel heula diri urang kumaha? Nyambung kana rasa. Rasana kumaha? Lamun urang diteunggel batur. Tah jadi urang samemeh neunggel batur teh teunggel heula diri urang sorangan. Karasana seperti kumaha? Moal beda batur oge matak lamun urang rek ngahina batur hina heula diri sorangan. Lamun urang dihina batur nyeri moal hate. Tah batur ge lamun dihina meureun seperti kitu. Lamun urang rek ngajailan batur balikeun deui ka diri urang lamun urang dijailan ku batur. Nah, jadi teu batur-batur teuing gitu. Balik deui ka diri urang. Jadi lamun nu nyaho, lamun nu geus nyaho kana dirina bakal nyaho ka Allah. Nah, disebutkeun nyaho diri nyaho ka Allah teh tina alhamdulillah. Eta alhamdulillah sagala puji nu kagungan Allah gitu. Jadi urang kapapada manusia, kapapada makhluk lain kudu ngahina ataupun nilakakeun ataupun naon nyiksa. Tapi da eta teh kagungan Allah, nu gaduhna teh Allah. Jadi urang teh kudu bisa ngajaga. Jaga hate batur. Nu pada intina mah urang kudu bisa saling ngahargaan, saling ngajaga. Dangeunah atuh hirup damai teh, tentrem, teu loba pipaseaeun, teu loba piomongeun, dangeunah atuh sok. Gitu. Geus tong parasea, geus tong garelut wae gitu. Ayeuna lamun urang arek neunggel batur, anu rek diteunggel ku urang teh nu bogana saha? Allah. Urang nu neunggel nu bogana saha? Allah. Jadi nanaonan urang kikituan. Urang jeung batur teh, urang jeung papada manusia teh makhluk Allah, nu gaduhna teh Allah. Jadi geus tong parasea wae, geus tong pare omong wae.
Jadi orang balikkan di kana diri orang, ngaji diri ngaji rasa gitu. Balik deh ke alhamdulillah, segala puji nu kagungan Allah. Jadi orang kudu saling naon disebut muji teh orang lain muji ka jelemana, lain muji ka makhlukna, tapi orang naon muji kanu kagunganana nyata Allah Subhanahu wa taala, muji kanu gaduhna nyata Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi pembahasan ayeuna ngaji diri ngaji rasa ngaguar arti jeung makna alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan tiasa kaanggo nya. Hatur nuhun pisan nu selalu stay tune di channel Nana 01 YT. Sing sarehat, sing dijalambarkeun merek rezekina, sing dipalanjangkeun umurna, sing dilancarkeun sagala rupana. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke. Saudaraku semua yang dirahmati Allah, pembahasan alhamdulillah, arti jeung makna alhamdulillah dicekapkeun di sakitu wae nya. Mudah-mudahan jadi manfaat lah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.